ala syai' far'un an tasawwurihi lamun bade ngahukuman hiji perkara kedah ditaliti heula eta perkara kitu tong dituturkeun sampai acan ngabahas Isra Mi'raj kedah ditinggal heula naon Isra naon Mi'raj. Isra sareng Mi'raj kabagi kana dua kalimat, kahiji Isra kadua Mi'raj, kahiji kadua tos. Isra'an saur pangarsa ajengan khoer mah eta teh masdar dicanak tina lafad asra yusri isra'an lebet kana wazan af'ala yuf'ilu if'alan mauzuna akrama yukrimu ikraman sulasi majid warna kahiji bab kahiji awalu harrubai mithlu akrama tepuk tangan, membayang gitu loh. Asro dicanak asal kecapna tina saro sin ro iya saroya hartosna lempang peting. Urang bangbayang bapak-bapak ngarona lelempangan tengah peting, bahasa Arabna si bapak saro. Di urang aya sato nusok lelempangan peting disebut sero. Sero tina saro hartina lempang peting dilebetkeun kana wazan af'ala jadi asra li anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Lamun ditambah adeganana bakal ngarobah kana maknana. Doroba neungeul adroba pang neungeulkeun pataha muka aftaha pang mukakeun saro lempang asro pang pertarosanana. Lamun bahasana pang lempangkeun ieu teh lempang nyalira atawa ku batur? Ku batur. Berarti atuh hartosna Isra teh ngalempangkeun peting-peting naon cenah? Tos. Jo kalimat kadua lafadna teh mi'rajun. Lamun cek mangsan rimah lebet kana wazan mif'alun eta teh segat ka 10 dina tasrifan fa'il disebatna teh isim alat. Lamun pataha muka miftahun alat paranti muka. Di dieu di bangbayang naon namina alat paranti muka? Kunci. Aroja naik mi'rajun alat paranti naik. Naon alat paranti naik di dieu? Taraje. Berarti atuh hartina Mi'raj teh taraje. Gabungkeun Isra ngalempangkeun peuting-peuting, Mi'rajun bari mamawat taraje. Berarti hartina Isra Mi'raj teh ngalempangkeun peuting-peuting bari mawat taraje. Naon? Nu kitu disebutna PLN. So PLN lelumpangan tengah peuting bari mamuat taraje. Terus tah PLN teh bahasa Arabna teh Isra Mi'raj. Da hartina Isra Mi'raj mah ngalempangkeun peuting-peuting bari mamawat tara. Berarti urang teh nuju memperingati Isra Mi'raj. Nah, ujang tina Isra Mi'raj kana PLN asa teu nyambung tah ieu bentenna bahasa Arab sareng bahasa urang. Pami ngabongkar bahasa Arab ece tong wantun-wantun urang bangbayang nafsirkeun Al-Qur'an lamun teu gaduh elmuna. Ekadituna bilih cilaka. Seueur jalmi anu wantun-wantun nafsirkeun Al-Qur'an tapi teu gaduh elmuna. Nu pada antukna aya jalmi nu nyangemkeun Allah teh cenah gaduh leungeunna.
Nah ada ayatna jelas yadullah fauqa aidihim leungeun Allah teh cenah aya di saluhureun leungeun anu sejenna ayatna mah leres Qur'anna mah leres ngan hanjakal cara nafsirkeunana salah nu aya ieu jalmi lain salamet kadon dikerelep kadon numpak mobil luhur aspalna mun parahu luhur caina mun kareta luhureun relna kapal mah di awang-awangna berang eta cea teh eta ciaya sok penghees sok balik itu hiji dua tilu berang numpak mobil lawan baik kumadati ya. Numpak mobil luhureun mun parahu luhureun mun kareta luhureun kapal mah di awang-awangna ceuyaya tujuan maksad bade ka Jakarta aya ceuyaya aya mana ceuyaya simpanjang Yusa nya sorry ya ceuyaya tujuan bade angkat ka Jakarta numpak nama numpak mobil kendaraan nu ditumpakanana mah leres ngan hanjakal ceuyaya nicekna salah sanes jalan aspal kadon jalan cai nu aya ceuyaya lain nepi ka Jakarta kadon dikerelep kadon Mang Udin ayah Mang Udin tidak ya sorry Bin Mang Udin tujuan badai angkat ke Surabaya numpak nama numpak kareta kendaraan nu ditumpakkan nama leres kendaraan nu ditumpakkan nama leres ngan hanjakal jalana nu ditingcek salah lain jalan rel kadon jalan cai nu aya Mang Udin sanes nepi ka Surabaya kadon kumaha maksudna ujar seueur jalmi urang bangbayang nu hoyong dugi ka Allah. Mari kita kembali kepada Al-Quran, mari kita kembali kepada hadis. Quran nama leres, hadis nama leres, ngan hanjakal cara muka na salah nu aya ieu jalmi lain nepi ka Allah kadon kadon no mawi tong wantun urang bangbayang nafsirkeun Quran pamiteut terang ilmuna nu antukna nafsirkeun Isra Mi'raj teh ngalempangkeun penting-penting bari mamawatara nu kitu ngaranna PLN atuh kumaha ujang ari Isra Mi'raj tah saur pangersa Pak Ustad Khair mah Isra Mi'raj teh ece disebatna teh majaz mursal mimbabi itlaqi ismil alat wa iradati masdar nu disebatkeun alat paranti naik mi'raj teh nu dimaksudna naikna Kanjeng Rasul di mana di Masjidil Aqsa dugi ka Sidratil Muntaha ngalangkungan langit kahiji dugi ka langit katujuh dugi ka maqam tertinggi adalah tepangna Kanjeng Rasul sareng zat Allah Subhanahu disebatna teh majaz mur alah teu ngarti mama ujang naon kitu teh
sanes tengartos mage osok nyarios ngan teu paham contoh mah nyarios ka barudak pemuda urang Bang Bayang barudak pang melakeun lauk ka balongnya pelakeun sabelah lauk mas kumaneh di belah kenca lauk mujair belah katuhu cek barudak teh mangga mah dicana ku di lauk beres teh nepi hareupeun balong ieu lauk dicecep-cecep kana leutak kepan kita dipelakeun torojol fisik mah ari maneh kadon dicecep-cecep kapan cek mage pelakeun coba saha nu salah balong eta teh majazmur nyebutkeun dipelakeun lauk maksudna mah kojai contoh mah teh nyarios ka barudak pangucurkeun selang ya barudak nyambeurkeun kana selang geus disambeurkeun teh eta selang ngahuleng we kumaha ngucurkeunna ieu selang tung teu nyokot we korek duruk bari cenah ngucur selangna rojol sing mah hari maneh kadon diduruk kapan cek mah kucurkeun selang lain selangna tapi nah eta teh majazmur mursal kartos teu bae lah teu ngarti oge ngan intina ieu mah pondasi maksud pondasi teh ngarah urang teu lepat dina nafsirkeun Al-Qur'an jadi atuh kumaha Isra Mi'raj teh perjalanan tengah wengi nu dilaksanakeun ku paduka Rasul nu diberjalankeun ku Allah teras naik anjeunna di Masjidil Aqsa dugi ka Sidratil Muntaha ngalangkungan langit kahiji dugi ka langit katujuh dugi ka makom tertinggi itu adalah tepangna Kangjeng Rasul sareng zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ari Kangjeng Rasul osok saum ari urang Bang Bayang kudu puasa ari Rasul osok netepan ari urang Bang Bayang kudu salat hari Rasul tepang sareng Allah hari Rasul Isra Mi'raj hari Rasul naik ka langit 7 hari urang Bang Bayang kudu naik ka langit 7 Rasul salat urang ge Rasul saum urang ge puasa Rasul munggah haji urang ge Rasul Isra Mi'raj urang ge jadi urang Bang Bayang ge kudu Isra Mi'raj oh jadi mak teh kudu naik ka langit 7 leres mak atuh mak teh kudu nepi ka Allah kudu panggih Allah sumuhun mak timbul pertarosan cek mak teh lamun mak kudu nepi ka ditu mah atuh ujang kapan Isra Mi'raj mah kange Rasul lain keur urang tah eta teh mak lir ibarat mak nyarios kieu ujang eta mah keur batur lain keur urang tah punten dan nyebut batur sok teh ceuk da urang ge cek batur mah jadi urang teh batur teh batur jeung urang teh sok cobi eceu teh nyangbeun kieu eta mah keur batur lain keur urang punten dan nyebut batur teh cek saha cek urang da urang ge cek batur mah jadi urang teh batur teh urang jeung batur teh pada urang intina kumaha mun urang ngahina batur sarua jeung ngahina jadi urang teh batur teh urang jeung batur teh kartos ieu teh gitu